Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dit ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios sim kuring nganhunkeun kanotos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayeuna mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun muja ka siluman begu bagian ka opat ye karya Mang Nyarira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Biium ngahuleng wae bangun nu nginget-nginget kana beungeut nu tilu jalma nya akhirna teh ngarasa geus kungsi panggih jeung tilu jalma tapi teuing iraha jeung di mana sedengkeun Tarmin jeung baturna harita sarua bangun nu reuas nempo beungeut biium teh maranehna kakara sadar yen biium tayalian ti pamajikan Japra nya maranehna ge inget yen imah onyon nu tayalian imah Japra. Biium ayeuna mah inget saha ari eta tilu jalma bray wae naon rupa kajadian welasan taun ka tukang tuluy wae narembongan deui nya harita teh kahirupan rumah tangga biium jeung Japra salakina estuning koreh-korecok unggal poe teh tawaleh bingung jeung bingung kumaha carana pikeun nyumponan resiko dapur. Bah awi bapana biium karunyaeun nempo kaayaan nu jadi anak jeung minantu ripuh teh onyon anak biium harita umurna kakarak 8 tahun tuluy wae dikukut ku Bah Awi sabab teu boga jeung tetega deui nempo kaayaan anak jeung minantu nu katalang sara. Nya dina hiji poe Japra salaki biium kadatangan tamu nu taya lian sobatna nu katelah si Jadug. Puguh we Japra atoheun kadatangan ku Jadug teh bubuhan geus lila teu panggih jeung Japra. Komo obrolna teh uplek pisan. Nya harita Jadug teh ngajak gawe bareng ka Japra puguh we ngarasa atoh rek dibawa gawe ku Jadug teh nya harita keneh Japra ngajak ajum tatanggana nu sarua taboga gawe. 3 bulan Japra jeung ajum teh gawe babarengan jeung Jadug. Biium teu apaleun mun salakina digawe kana naon-naon mah ngan tiap minggu teh kudu setor duit nu lumayan gede. Sing horeng geuning Japra jeung ajum teh ngagabung ka komplotan karaman macan tutul. Biium mah teu apaleun salakina geus ngagabung ka komplotan karaman teh. Nya komplotan karaman macan tutul teh tawaleh wae make teragos belang lamun keur ngajalankeun kajahatanana. Japra jeung ajum harita digembleng ku Jadug nya telila oge Japra jeung ajum teh geus pada malahir maen po. Malah jadi kepercayaan dina ngajalankeun kajahatan komplotan boh ngarampok atawa ngabegal. Dina hiji waktu mah Jadug
salaku pamimpin komplotan kata Rajang gering ripuh cenah karacunan teuing kusaha diracuna aya nu apal saurang-urang acan nya harita Japra teh dipercaya jadi pimpinan komplotan. Ti saminggu harita Jadug ninggalkeun alam dunia komplotan karaman hideung ngaraman macan tutul beki ngagalaksak wae saprak ditinggalkeun maot ku Jadugna mah malah komplotan macan tutul teh harita mah geus ngarampog wae imah Juragan Sueb jalma nu katelah pangbeungharna di kampung mudun mah nu ngarampog imah Juragan Sueb taya lian nya nu limaan tea taya lian ti Japra Ajum Tarmin Toha jeung Akil. Duit jeung perhiasan Juragan Sueb ledis dirarad ku Japra saparakanca sebagian gede hasil rampogan nana kabeh dibawa ku Ajum ka imahna sedengkeun Japra mah harita teh nyumputkeun emas batangan hasil rampogan ku jalan dikubur di tengah imah saacan dikubur emas ku Japra terus wae diparancahan heula sangkan teu kapanggih ku batur. Sapoe ti harita Tarmin Akil jeung Toha datang ka imah Japra tiluanana tuluy ngajak ka imah Ajum rek menta bagean tapi Japra jeung nu tiluan teh terus ngadatangan imah Ajum ngajak Japra saparakanca kaleuweung cenah nya hasil rampogan disimpen di guha di tengah leuweung. Sanggeus nepi ka tengah leuweung mah harita nu tiluan dibongohan terus dijebruskeun kana jurang sedengkeun Japra mah diancam ku Ajum lamun teu daek mikeun emas batangan meunang ngarampog paris dipateni nya Japra terus nyebutkeun wae emas batangan teh ku manehna dikubur di tengah imahna bareng jeung kitu Japra terus dibongohan atuh ditawak beteungna nu saterusna digebruskeun ka jurang nya katembong biium seuri sorangan sabab ayeuna mah apal nu tiluan. Duh apal ayeuna mah aing anu tiluan teh batur Kang Japra nu ti heula kungsi datang ka dieu ngajak Kang Japra ka imah Juragan Ajum nya sapoe ti harita jalma nu tiluan teh teu mere iber yen Kang Japra aya nu mateni cenah tapi maranehna teu ngabejakeun ku saha-sahana mah Kang Japra dipateni cenah mah Kang Japra ditawek ku balati terus digebruskeun kana jurang cek garantes hate biium. Tapi keur pahulang hilang kitu teh Tarmin sabatur-batur geus geus apal maranehna aya di imahna Japra. Tarmin terus ngaharewos ka Akil jeung ka Toha. Kil ha halusna mah euy urang teh kudu tetep dina pagawean urang euy sapopoe nyaeta ngarampog atawa ngagarong euy jeung ngalapati yeuh jelemana pan ieu di dieu maksudna kumaha ieu teh ih lain maraneh teu nyadar kitu yen urang teh yeuh di imah saha ieu teh imah Kang Japra deuleu
artina orang teh bakal beunghar euy, bakal beunghar lamun bisa manggihan mas batangan cenah euy. Cenah mah dikubur di tengah imahna Kang Japra di dieu tah. Cek Tarmin jeung Toha unggut-unggutan pokna harita ngomong deui. Kumaha carana sangkan laluang laluasa euy. Jangan emas batangan teh kumaha carana yeuh. Kieu wae nya. Alusna mah urang podaran wae heula si Onyon jeung dua kolotna yeuh. Ari sia Toha. Nah teu apal kitu. Apanan maneh geus nyaho euy. Kumaha ari wawasan si Onyon? Onyon Suronyon. Apanan geus sabuktian lain. Lain bantrak-bantrakeun euy. Lain bantrak-bantrakeun deuleu. Dewek ge satuju euy. Kana rencana maneh teh Toha si Onyon sakeluarga kudu diberesan heula euy. Kudu diberesan heula tuman. Tapi urang ayeuna mah intip heula euy. Kudu diintip lamun si Onyon keur bongoh urang paragatkeun wae nyawana nya. Gampang lah soal indungna jeung bapana terena mah yah gampang. Halusnya aya halusna tah nya euy. Geningan urang milu ka si Onyon sing horeng geuning. Si Onyon teh anakna si Japra euy. Tapi teuing kanyahoan, teuing nyahoeun, teuing henteu nya si Onyon teh nya. Yen bapana teh ngubur emas batangan di dieu. Menang ngarampok teh geuningan. Cenah mah di tengah imah cenah. Montong atuh montong ari kitu mah. Mending gacang heula yeuh. Kalaksanakeun tugas. Urang modal heula si Onyon sakeluarga. Teuing teu apal. Coba wae tanyakeun heula we atuh ka si Onyon. Geus kitu mah podaran wae. Podaran wae tuman. Dah beunghar pan euy. Mas batangan teh mahal ayeuna. Tarmin jeung Akil satuju sanggeus kitu mah. Tarmin sabatur-batur terus sarare. Sedang harita Onyon jeung Neng Anis mah keur otel wae di buruan imah. Kang Onyon, abi teh ngaraos bagja Kang, ditikah ku akang teh. Geuning akang mah gagah, tiasa ngarebut abdi di komplotan karaman macun tutul Kang. Disagigireun eta sing horeng akang teh tanggung jawab salaku caroge abdi. Meni ageng pisan Kang tanggung jawabna. Cek Neng Anis bari ngaladenan ka Onyon. Onyon ukur nyerenge. Neng Anis. Nah Neng teh teu hoyong kitu ningal kaayaan tuang rama ayeuna kitu Neng. Henteu Kang, henteu. Abdi mah teu hoyong bohongan si bapa mah teu nyaah ka abdi teh, teu nyaah. Teu nyaah kumaha maksadna Neng? Muhun waktos apal yen si Cakra kabur sanggeus ngotoran abdi. Nah si bapa teh mi teu aya upaya malurus si Cakra. Kalahkah abdi teh ditikahkeun ka akang pan kitu tah. Jadi kitu Neng. Janten kahoyong Neng mah kumaha tuh. Neng teh kedahna ditikahkeun ka si Cakra. Jalma anu nyata-nyata geuningan tetanggung jawab. Muhun maksad teh sanes kitu Kang. Abdi ti payun mah hoyong ditikahkeun ka Cakra teh. Nanging geuningan kabuktosan si Cakra teh sanes jalma teleres teh. Jalmina tetanggung jawab deui Kang. Janten ayeuna mah tos buleud wae abdi teh nampi ka Kang Onyon janten Imam Abdi. Cek
Neng Anis kituna teh bari tungkul onyon unggut-unggutan dina kaayaan kitu jol barakatak aya sora lalaki nu seuri nu ngabaratak puguh wae onyon jeung Neng Anis ngarasa reuas. Sing horeng mana horeng gening nu seuri teh tayalian juragan Ajum. Juragan katempo lempang sosolontodan nyamperkeun ka Neng Anis. Nya Neng Anis meuni ngarempod disamperkeun ku juragan Ajum. Neng Anis ti papareket nangkep ka onyon. Juragan Ajum lempangna ngarandeg kek wae diuk di hareupeun tangkal kai gede di hareupeun imah onyon nuker harita ngobrol jeung Neng Anis puguh rareuaseun carakatak wae juragan Ajum seuri meuni nyakakak bari notol botol inuman telila segruk juragan Ajum teh ceurik bangun no anyeria. Hampura Kang Emay, hampurannya, hampura pisan bojo akang nu geulis. Akang teh yeuh rumasa teu bisa nyalametkeun Emay. Anu kaduruk ku seuneu doh. Akang teu rumasa teu bisa nulungan Neng Anis nu diliwat ku komplotan karaman macan tutul. Akang oge rumasa teu bisa ngelehkeun eta komplotan nya nu angtukna harta benda urang beak digubug ku komplotan haram jadah tah. Atuh imah urang diduruk ku maranehna nepi ka ludes tapi tong salempangnya tong salempang doh lieur ieu teh yeuh. Komplotan teh geus diburak-barik ku akang Emay. Oh Emay sing jongjon wae nya di alam baka Emay sanajan waruga Emay teu kapanggih sabab tangtuna geus jadi lebu Emay. Akang janji ka Emay rek nyusul Neng Anis tapi lamun Neng Anis teu kapuluk ridokeun wae nya ku Emay. Apan Neng Anis jeung Emay Den Mardi mah lain anak urang tegas lain anak urang anu tegas tapi anak si Jupri tah anu ku urang dipiceun ka jurang basa manehna keur sakarat alatan gering alating gering parna nu matak nular Jupri hampura Bapajang cek juragan Ajum terus ngagukuk ceurik menika nyenyerian. Nempok kitu teh Neng Anis jeung onyon tuluy papelong-pelong basa ngadenge omongan juragan Ajum nu model kitu pok Neng Anis nya Rita. Kang Onyon naha bet kitu Bapak teh nyarios nanya leres kitu abdi sareng Karnardi sanes putra teges Bapak. Saha atuh Ari Jupri teh Kang anu disebut putrana ku Bapak teh cek Neng Anis. Onyon kalakah ngahulang ditanya kitu teh tapi telila poknya Rita. Iya mereneng iya mah pamanggih akang kumargi akang mah teterang naon-naon ieu teh rupi naon rupi anu dicarioskeun tuang Rama nembe teh kieu wae atuh Neng saena mah urang taroskeun wae ka anjeunna ngarah beres roes tah cek Onyon. Neng Anis unggek saenggeus kitu mah Onyon
jeung Neng Anis terus carangkat kasampak juragan Ajum eueuh puguh we Neng Anis meni hanjelo. Duh, kamana ari bapak teh? Kamananya? Tadi mah di dieu Kang. Pilarian atuh Kang, pilarian. Bilih nyarios kamana wae keh bapak teh. Maklum bapak teh nuju mabok tuh. Geningan bisi kamana wae Kang, abdi mah paur. Oh, kitu nya tuh. Sok-sok Neng mah kalembet bumi wae nya. Akang bade milarian heula tuang rama. Bisi kumaha onam deui. Sanggeus kitu mah Neng Anis terus wae asup ka jero imah sedengkeun onyon tuluy neangan juragan Ajum. Caturkeun harita juragan Ajum keur jongjon leumpang bari noroweco. Nya keur kitu teh jorelat gajeleng ka hareupeun juragan Ajum teh. Aya jirim jalema nu ditergos beureum ngahalangan jajalaneun hoak juragan Ajum nya rekan. Kurang ajar sia teh ha. Teka dulu aing teh keur mabok dulu. Saha sia teh euy? Rek ngabegal ka aing. Isukan deui ngabegal mah euy, geus peuting ye. Aduh, jeung lieur silah. Sirah teh lieur ye. Sok ka dieu sia wani mah euy. Tong disebut si Ajum deuleu ye. Kieu ge deuleu nuruntuk rampok deuleu. Rampok macan tutul. Mun teu bisa maragatkeun nyawa sia mah ye. Aduh, lieur kieu ye nginum teh. Kabenaran pisan atuh. Bogoh dewek teh ye ngahaja datang ka dieu. Hayang panggih jeung anjeun Ajum. Dewek teh ye geus nyeri hate ku anjeun. Ayeuna keneh milu anjeun ka dieu ye ka dewek. Ceuk eta jalma bari ngan sakilat najong mamaras juragan Ajum. Goak wae juragan Ajum ngagoak les wae ka piuhan. Saterusna mah harita keneh jalma nu ditergos beureum teh manggul juragan Ajum jeleng wae les terus leungit teuing ka mana. Urang kocapkeun ayeuna onyon nu keur kokotetengan neangan juragan Ajum tapi teu kapanggih wae. Tungtungna mah onyon balik deui ka imah. Ayeuna mah urang caturkeun heula kaayaan Ajat. Ajat harita teh geus balik ka imahna. Onah meuni atoheun nempo Ajat balik teh pok harita nanya. Alhamdulillah Kang Ajat geus balik geuning Kang. Kumaha Kang hasil teu pamaksudan teh Kang? Duh diantos ti kamari Kang. Syukur Kang ari tos hasil mah Kang. Tenang. Onah hasil onah. Tapi duh akang teh lapar pisan yo. Boga sangu teu? Lapar akang teh. Can dahar-dahar acan teh sok. Hayang dahareun layuh. Sing geunahnya aya naon wae deungeuna. Aya oge sangu Kang. Sangu poe ieu ge. Jeung lalap daun sampe. Teu naon Kang kitu. Sok kan yeu lah. Kan yeukeun. Lapar yeu geus teu kuat. Mun aya mah jeung kopina we. Onah kopi hideung. Arah kuat tah kitu. Hayang kopi akang teh ieu teh. Nya Kang sakedap. Buru kusabab waktosna seep ieu teh. Aduh waktosna cenah nya kabeh jeung seep. Muhun.
Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-5 nya. Mangking ce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.